Mai mamah mah mencari keberkahan dengan berangkat jaro. Tasim abdi mahnya mencari keberkahan teh beberes di bumi nasi mama. Hai 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 ayang besti, seperti biasanya Mika gawe sapopoe anu dikontenkeun. Seperti biasanya lamun mama nasim abdi gaduh aktivitas anu pagi-pagi enjing keneh pisan teh sok mi warang beberes di bumi na. Najan sok sangeuk-sangeuk oge kusim abdi tadi paksakeun ayang besti da rumah sanya teu tiasa ngabungahkeun ku harta banda atuh meureunanan ku tanaga oge sugan katarima. Alhamdulillah napi dameleun bumi abdi manya ku sajam oge beres sagala rupa teh ayang besti timulai nyeuseuh kukumbah sasapu ngepel tur sajabanana teh jadi we tiasa ngabantu pidameleun di bumi nasi mama. Najan gaduh murang kali alit oge nya gesit si abdi mah ayang besti karena urusan pidameleun bumi mah atuh da mending ngarojong pisan nya da ugahna ge sok siang si bungsu mah. Nah cenah eta sia ye meni kuat kalulumpatan kitu atuh da ayang besti moro waktunya dalam muntos lewati jam 7 mah meni sok gurung gusu paheula-heula eujeng kesa. Ilar arwahi ieu wet hayang ninyuh teh manis ayang besti heueuh ningali teh cupluk teh celup maksudna teh ayang besti ningali aya dina luhur kulkas kalaka hoyong ninyuh teh manis. Gogodana meureun di imah kolot mah ayang bestinya meni sok sagala kabita padahal mah di bumi ge aya gula-gula wae mah. Jaba lamun ka bumi kolot teh heueuh sok kokolotrak muka-mukakeun sagala mukakeun kulkas mukakeun turup dengan sangu heueuh kitu ayang besti lamun aya bubuk raginang atawa bubuk opak oge ih sok hayu wae anteng digaresan ayang besti padahal mah nya di bumi oge aya goreng opak mah tapi datar ditaroel ayang besti heueuh meureun kitunya ari di bumi kolot mah sagala ngeunah barang dahar oge geus komo lamun barang emam na ngarariung mah nya ayang besti najan rencang sangu ukur beuleum asin tur sambel oge ih meni sok nikmatna teh luar biasa meni sok awet kitu tah waregnana teh lapar-lapar teh ke kasorenakeun deui.